Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya rafi'ad darajat. Allah urang nyaritakeun popoek bae. Ternyata cek Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu kenging ti Kangjeng Nabi horeng zulmah teh aya 5, poek teh aya 5 macam. Haju bisa dicaangan make lampu-lampuna 5. Poek nomor kahiji hubud dunya. Hubud dunya teh poek teh. Mun teh di lampuan teh di caangan abras-abrasan. Jelema nu mantak main judi hubud dunya. Haju teu boga cacaang atuh nyasab. Jelema nu mantak maling lantaran hubud dunya. Lamun teh di caangan atuh terus we ti mimiti maling sendal jepit, maling sendal kulit, kabelah ditu nu memaling kulit. Kulit naon bae? Maling hubud dunya. Nu mantak pemerintah korupsi teh hubud dunya. Nu mantak jelema daek ngabunuh teh hubud dunya. Abras-abrasan lamun teh di caangan. Nu mantak aya caangna wasiraju lahu at-taqwa. Lampuna jang nyaangan hubud dunya adalah sieun ka Allah. Sakitu bae sieun ka Allah teh lampu. Urang dagang hubud dunya ngaranna. Lamun urang dagang na hubud dunya nimbangna ge nimbangna mun meuli ditambahan, mun ngajual dikurangan eta di Lampung eta. Di Lampung eta mah haji Gus. KTP-na orang pondok. Atuh lamun dagang karung diopros bae. Masya Allah karim. Eta hubud dunya teh geus kitu. Geus acak-acakan we pokona mah. Dek digawena nyogok, keur digawena loba korupsi. Eta hubud dunya. Masya Allah. Poek teh kos kitu teh. Poek we hubud dunya mah. Termasuk dunia awewe. Lamun aya lalaki geus resep ka awewe atuh poekna kali poek teh. Geus poeknya sata mah. Atuh aya aturan buruan dijual pakai kawin. Buruan imah lah aya sabaraha meter mah kulantaran urang Karawang Iceupan dijual. Eta pan ngaranna poek eta dugos kitu. Pamajikan nu kolotna mah nu di atuh biasa tadi tanya-tanya. Poek teu kadeuleu pamajikan teh asa kadal we meureun nya. Inu kadeuleu itu eta hubud dunya teh kos kitu teh. Nah, ieu lampuna sieun ka Allah. Lamun geus sieun ka Allah, dunya mah dunya bae tapi moal daek maling. Dagang mah dagang bae tapi moal daek ngabohong. Digawe mah digawe bae moal korupsi. Dan selanjutnya. Jadi berarti lampuna takwa teh sieun ka Allah. Lamun urang geus boga sieun ka Allah, selesai hirup. Geus dibat bae pokona. Hayang supaya sieun ka Allah tanu hese ge. Hayang supaya sieun ka Allah teh hese jasa tah. Teu daek sieun bae ka Allah. Ya urang lamun sieun ka Allah mah pantar kieu mah moal baekeun boga HP. Ya HP mah eta mah pan kikiran bae kadang-kadang seuri sorangan. Ih aki-aki seserian sorangan tolol teh coba. Eta mah tolol bin goblok sebenarnya mah. Seserian sorangan nu edan tah mah. Eta ngaranna teh sieun ka Allah. Hayu coba. Hanya ngabohong napan pugu keur di makula. Ya nu nelponnya na. Iya. Heuh di jalan saya cek sakedeung deui. Goblok. Sia diem hayu. Atuh eta ngaranna kos kitu teh ya. Teu sieun ka Allah. Masya Allah karim. Tah hayang supaya sieun ka Allah komo geus kolot kumaha tah carana? Abeh mun dagang make aturan syariat jasieun ka Allah. Mun urang digawe di pemerintahan moal korupsi jasieun ka Allah.
mun urang di pabrik sarua bae moal korupsi jasieun ka Allah. Urang kuli sesuai jeung aturan kuli, urang tani sesuai jeung aturan tani, urang jadi kiai ge teu ngajualan ayat. Kan ieu teh lobana mah ngajualan ayat. Taju ka dituna atuh ngakarana ge ngajualan ayat nu halal jadi haram, nu haram jadi halal. Eta kiai, lain di dieu mah pusatna. Ya Allah ya Rabb, lamun urang baheula ngadenge seluruh kiai sadunya ngaharamkeun jual beli anu dua akad berbeda harga, kredit ngaranna babeh ngaharamkeun kok kuari mawanieun kiai teh ngahalalkeun eta, berarti kan jual ayat. Lamun baheula urang ngadenge sia ada sia ulah sok nyokot duit bank anakan sia bahaya sia haram teteh menya ai onta teu anakan ai bebek teu anakan ai duit di bank anakan aya ge onta nu anakan mah bebek nu anakan mah masya teu anakan ieu kunaon aju kuari duit di bank anakan baheula mah sepakat kabeh haram kuari kiai nang tangan kok jadi berubah sih baheula mah pemimpin teh teu meunang awewe mah ulah sepakat kabeh haram moal aya baheula mah nu ngahalalkeun kiai adapun jadi jeung teu jadi lain urusan ngan ngahalalkeun mah moal aya ayeuna kiai nang tangan teu meunang sote imam salat cenah ge aya imam nagara mah teu tenan hayu deuk kumaha tah ieu ngaranna kiai jual ayat. Ih itu kiai mah ayeuna bisa istighfar tolol sia. Nah kan jauh diterima jauh teh istighfarna tak eta kuasieun ka Allah teh hese jasa Masya Allah geus nyaho urang teh ngan ieu cara jang sieun ka Allah nu hese teh eta kumaha teh hayang sieun ka Allah kudu nganyahokeun atuh zat Allah sifatna af'alna jeung asma. Urang kudu nganyahokeun sifat nu wajib di Allah nu mustahil di Allah, kudu nganyahokeun asma Allah ke bakal kaharti tina af'al asma jeung sifat kana zat Allah. Pendidikan kos kitu teh moal aya di sakolaan, moal aya lain ngaleutikeun ka sakola jang pendidikan model kos kitu di sakola moal aya geus lamun ti leutik sakola bae moal wauh ka Allah kabelah dituna teh sieun ka Allah ana teh sieun ka Allah geus siap jadi seuneu neraka. Aya ge pendidikan kos kitu mah di pondok pesantren santri-santri teh nyana geus wauhan ka Allah santri atuh wauhnya nama sebab nu diajina ge atuh bang sebab bab Allah malulu mentek moal daekeun maling santri mah leutik mah kagok cenah moal daekeun tah jadi dimimitian mengenal Allah teh ti leutik keneh supaya engkena ngerenyed sieun ka Allah. Lamun ti leuletik dan teu dididik model kos kitu atuh eta timimiti faud terus TK naik terus asad asam up naik terus TK SMA kuliah teu pernah wauh diwauhkeun ka Allah melalui sifatna nu wajib jeung mustahilna tah iwati di pondok pesantren mentek aya jelema nu daekeun mondok hiji bae eta teh bisa menaungi sadesa bahkan sakecamatan ku saurang nu mondok sakecamatan jadi tiis iuh ku saurang doang. Oh alhamdulillah di mana emang sia mondok ya Allah ieu takwa tah kacaritakeun baheula teh aya jelema di masjid magahan ngaji
magahan ngaji nu pohara magahanana lantaran bisa meureun ngajina jol bae aya santri kadija ngadengekeun ngaji bareng ngadengekeun sapoe 2 poe ngeunaheun ngadenge ngajingan nu mere dahar lapar ceknya hari ieu bae dieusian tapi beuteung teu dieusian remeng-remeng dadeulehan ceknya remeng-remeng di jalan ceknya ieu mah jang meuli teu boga duit ndek digawe jaleuleus moal bisa tanaga digunakeun pake gawe lah ieu mah ndek neangan mana nu bisa dicokot maling berarti ndek maling mah haji santri ya cerita santri geus terdorong ku lapar teu kuat keluarnya nanti masjid naik ke luhur genteng bareng dibuka luhur genteng eueuh nanaonan pindah deui ka genteng nu sajid di dieu deui eueuh pindah deui pasuka 3 ayatna diturub saji bangunna ieu mah kadaharan jagana turun nyana ka handap langsung asup begitu asup dibukakeun masya Allah hararanget daging aya kemudian tu lauk aya kemudian terong aya terong bantep mulai cokot kunya begitu dicokot dek dihuapeun nyana inget masya Allah naon hartina aing ngaji ja aing teh pan dideuleukeun di teh ku Gusti Allah meureun ja aya keneh tanaga mun aing datang ka maling meureun dipake ka bendu ku Gusti Allah sedangkeun hirup teu nyaho ieu teh sabaraha poe deui Habib Abdurrahman nu tadi maot jam 5 masih keneh ngobrol dek rencana ka Monas ngahadiran Habib Umar Al-Hafiz Yaman tiba-tiba setengah genep nyana kekeleyengan pingsan bawa ke rumah sakit sampai rumah sakit geus aya di jalan meureun maotna jam 5 masih ngobrol di can puguh ya datang ka isuk atuh seumur mah ditebakna ku atuh nya almarhumah ge sehat umurna ngora keneh tapi pan nu apal nah eta si santri teh ngahulang menyaing maling cek nyana lah geus dipasrahkeun bae geus ka Gusti Allah kumaha aing mah aya nu merena atawa aya milikna aya rezekina dipasrahkeun geus ka Gusti Allah daripada aing maling sieun aing ka Gusti Allah ku siksana tah aing ngaji mah pan geunah ngaji mah pan geunah coba lamun teu ngaji keluar ti masjid mana nu mejeuna ieu sendal kulit mantep ya tadi kiai bangun make sendal kulit nu kiai pan dicokot nontak nyokot nu kiai manya kiai marah cenah moal lah mantep asal ka masjid korban sendal hiji asal ka masjid sendal hiji kapanggih nu malingna ge atuh si ieu deui bae tah teu jadi nyana tutupkeun deui turun saji keluar ka masjid deui kieu bae masyaallah jadinya ninggalkeun maksiat bentukna maling padahal dalam keayaan laparnya dasarna adalah sieun ka Allah sakitu ditanya ku guruna ceng namanya bangunan leuleuskeun amat kade tiuk di dia orang mana orang anu geus kawin danjan ih cak hatena aing hayang dahar tanya kawin jauh amat sih kiai atuh encan ceken encan teh emang teu hayang apa can laku kumaha mama bae lah disebut teu laku jaya beungetan itu beungeut mah beungeut bae ngan lamun dibawa ka solear 12 sih ieu mah ngan buntutan doang ceng sia bener jangan kawin encan nah ieu mah kieu kadeuleuna ku mama jang geus pantes kawin daek teu kawin
atuh aya ditanya kawin ka kula mah pasti daek jeung kula mah normal bari nyekelan beuteung meh nya sebenarnya lapar cenah kunaon ditanya kawin emang awewe na mana cek cenah ya lamun maneh siap kawin ke ku mama bakal dikawinkeun jeung hiji awewe ke dipanggil awena panggil awena pake cadar teu kadeuleu punyana dileuk bae si cadar sakeuna nipun teh ya. Besi ieu lain karena Allah make cadarna bareng dibuka orang irung ka mana bibir ka mana besi kitu doang. Bagus bae make cadar teh. Inget gak Habib Lutfi bae aya awewe tiluan gak Habib Lutfi make cadar. Dicarekan gua Habib Lutfi lain dicarekan naonna maksudna ari banget di cadaran tapi ternyata ai ulin ke pantai ulin ke pasar ke mall atuh maning nyadaran hate di cadaran sanajan banget teu make cadar tapi mun diajak ke pantai embung mending eta mun diajak ke mall embung kunaon sih embung atuh teu boga duit aing ke mall tah hebat awewe nu kitu daripada make cadar diajak ke mamana wow malah ngajakan ke salakina kak sekali-sekali kita ke pantai cek salakina tuh di Palu ge tsunami ya ulah sieun ka tsunami mah ya waktu-waktu udah tsunami mah temen awe blon eta kos gitu hebat mah make cadaran teh tapi ditanya ku urang diajak neng urang ke pantai ulah kak pantai mah paranti maksiat wah hebat tah neng kurang balanja ke mall lah cukup di dinya bae dihareupeun imah teu kudu ka mall-mall mahal kak bener ge urang boga duit mah aing pake ngabangun majelis kak ulah sok dihambur-hambur ka duit mah urang mah make baju nu 50.000 bae ulah sok baju 500 sajuta kitu dan naonan kan geus teu kudu di mall-mall tiis takan hate ngeunaheun tuh sia bang semua aya bae ye suuzon karasa kumpa majikan nyana merenya ya Allah tis kana hatena ya Allah ya Rabbi kak ai kakak ieu bangona puyangeun amat geura pu kakak keur ngabangun pondok ya ju atuh pan kurang duitna kakak-kakak teh gadoan can ka polester Masya Allah ai kakak kos boga pamajikan saha bae ieu pan emas nang meulikeun kakap tah jual iya tah jual tah kata ieu mah dipamerkeun di lain pameran jang sasa ieu mah keur salagi teu butuh butuh mah ayo jualan jang naon kula make ieu ai pondok teu anggeus ayo teh jualan geus kabeh ke gantian ngeunaheun gadengeunna tah urang boga pemajikan kos kitu ieu mah pondok teu anggeus bat haju duit teu boga ai praktek tah praktek urang ngomongan pemajikan ongkorong jual bae heula can puguh kabayar guys ini maning pepegatan asana galedeg sing cileger tah icak mama teh cak mama neng ka dieu datang ieu masalah deuk nanya bae neng ieu daek teu ka lalaki itu insyaallah abdi mandek nurut baik cik eta kiai teh ceng santri ieu teh hiji awewe dikawin ku hiji lalaki kakarak ge boga anak hiji maot anakna haju pamajik salakina maot jadi irang da ta ieu karunya geus aya imah kemudian eueuh nu ngajejeman aceng daek teu kawin ka dieu aduh insyaallah insyaallah dek ulah cek kita tegis haju langsung neangan saksi dua TCC langsung dikawinkeun ku kiai nendak walina diteangkeun aya beres geus langsung diantar ka imahna jeung kiai-kiaina kabeh barang sup ka imah jaya mah nuku aing dek dipaling teh cekir aing deuk paling kadaharan ka dieu orang ieu jelema mana
Masya Allah nyana gedeg-degan we hadena aing teu jadi maling cek nyana. Aduh masuk ka dieu nyana luak lieu geus teu salah cek nyana turup sajeunu ku aing diangkat ke ieu cek nyana. Iya bener ya pas tah eta kunaon eta nah tata dina takwa ka Allah cek Kangjeng Nabi saha jelema anu tepati-pati ninggalkeun hiji perkara maksiat sieun ka Allah kecuali bakal diganti ku nu leuwih bagus. Tata dina makan manehna nek maling kulantaran teu jadi malingna ditanya ittiqallah sieun ka Allah atahu bakal dibere khairon minu nu leuwih bagus. Masya Allah mun maling mah nyana ngan samaling-malingna doang beteungna jadi sebut tapi kulantaran ninggalkeun maksiat sieun ka Allah kadaharanana dibikeun kanyan imahna tuh tinggal ngesian nu boga kadaharanana ge los dahar jadi imah kabeh tuh pasakanana jeung nu masakna jeung imah tak eta ninggalkeun maksiat lantaran sieun ka Allah Subhanahu wa taala bakal diganti dibere ku nu leuwih bagus. Sok lagi urang diajak ku babaturan urang nonton orkes yuk ayo guys datang ke jalan moal aing moal kunaon sieun ka Allah aing kos kieu ge aing teh santri kos kieu ge aing aya imanan mun sanajan lain santri aing sieun sabaraha sih kaindahanna leuwih duan sabaraha sih kanikmatan ngadengekeun musik gas aing mah sieun ka Allah beuh eta jelema moal kebal ge bae kerja jelema sugih sebabna ninggalkeunna karena Allah. Tanya sia kunaon eta mun nonton orkes mun nonton biduan sieun aing mah ka Allah bu aing mah kekarak ngadenge sia ngomong kos kitu teu loba omong. Tanya ka Haji Pendik Haji emang kunaon teu nonton orkes aing teu boga duit tolol boga duit aing nonton lain deui tah kos kitu mah lain deui tah mah da ieu ninggalkeun maksiatna teh lillahi ta'ala ittaqa Allah sieun ka Allah ta eta teh jadi cacaang bahkan bakal dibere leuwih bagus dah ulah ditanyakeun Allah nu bakal mere. Nah hubud dunya poek lampu nu nyaanganana sieun ka Allah. Masya Allah kan. Nomor kaduana zambu dosa eta poek ulang lamun berdosa poek cacaangna adalah tobat ka Gusti Allah. Lamun urang maksiat jeung eueuh nu sepiti maksiat ai manusia mah jalain malaikat jalain setan urang kos malaikat henteu kos setan mah asana aya nu jelasna urang mah baena-baena. Nah ieu teh urang berdosa pastilah manusia mah ngan aya jalan jang ngabersihanana ialah tobat ka Gusti Allah. Lamun jelema bisa tobat ka Gusti Allah geus selesai kajenting nyundul dosa ka langit nyundul iman nyundul atuh dosa-dosa kakarak sakengkeongan mata-mata dianggap iman nyundul ka langit tapi urang tobat ka Allah haju ditarima selesai. Masya Allah kan geus lobakeun maca istighfar ka Gusti Allah nya astagfirullahaladzim wa atubu ilaih eta cacaang tah asa ulang maca eta bray astagfirullahaladzim wa atubu ilaih bray astagfirullahaladzim wa atubu ilaih bray ulah kurang sampai sepenting 70 kali 70 kali teh ulah kurang bagi 5 waktu berarti 70 bagi 5 sabarang haji 350. Ya Allah ieu kumaha ieu mah Gusti masa 70 dibagi 5 350 heran aing mah ngaloba painganan dagangna bangkrut atuh ieu hitunganana. Masya Allah eta 70 bagi eta keur minimal astagfirullahaladzim wa atubu ilaih astagfirullahaladzim wa atubu ilaih istighfaran ku urang tujukeun
tujukan ke hiji-hijina anggota urang mata. Astagfirullahaladzim Gusti, mata abdi ti mimiti bentak ka zuhur ka asar ka magrib datang ka ayeuna ye urang nu sarete tah meureunanan ieu mata teh loba jasa dedeleuan pake neuleu nu dilarang ku Gusti. Sibaran kurang memesare astagfirullahaladzim wa atubu ilaihi. Itu kene celi ya Allah ya Rabb Gusti ti mimiti hudang abdi terus datang ka isuk-isuk zuhur asar datang ka ayeuna loba meureunanan ieu nu ku abdi kadenge nu dilarang ku Gusti, irung sungut leungeun dan sebagainya istighfaran urang memeh sare teh beusi teu hudang deui, beusi teu hudang deui loba jasa anu salakina blek sare. Ih cenah ka haji eta teu hudang-hudang subuh ge dihudangkeun ku majikan isuk-isuk oyang kabeh. Maot berarti oyang kabeh. Oyang tak eta kan kos kitu tah. Mantak urang loba inget ka Gusti Allah istighfar. Nomor katiluna poek teh al-qabru, kuburan teh poek. Kuburan teh poek teu kumaha poek batuh. Bayangkeun ngan sakadar jang awak doa aju make tataban. Ya Allah ya Rabb, anu urang teh ngabanggakeun beungeut urang. Dipoles beungeut 2 jam di hareupeun kaca ge kikian. Mimiti dibersihan, aju dipoles, aju dihideungan heulana, aju beureum, aju koneng keluar kos barong. Menangnya saya capek jadi kebanggaan. Isuk pageto asup ke kuburan, bukakan tempelkan karena tanah J cina ima jenderal tinggal jenderal, cina ima kapten tinggal kapten, cina ima presiden tinggal presiden, tempelkan. Cina ima kiai komo kiai bebaskan habak, tempelkan. Cina ieu mah pedagang karung. Pedagang karung mah maningan ge. Maningan memeh ku malaikat ku urang gedrug-gedrugeun gitu. Tempelkeun banget. Masya Allah garib. Teu saha. Hah? Tatabanan tek. Bet korlak. Ya Allah ya Rabbi bayangkeun ku urang. Renungkan ku urang bakal jasa urang kuari mah urang ngahadiran nguburkeun teh batur, ngahadiran batur deui, tahlil batur deui, ilaruhi anu satu saat ilaruhi Haji Sufendi. Jawang teu kajeut ku kumaha bakal hayu renungkeun ku urang bakal urang deuk teu kumaha poekna atuh jasa pira jero kubur mantak cek Sidina Abu Bakar Siddiq. Nomor katilu poek teh al-qabru, kubur beres talqin la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa yumitu wa huwa hayyun da'imun la yamutu bi yadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Talqin deh talqin. Mait kan yang harap ngulon, nu talqinna yang harap ngetan, nu mantak yang harap ngetan kan mapatahan abeh paharep-harep. Secara aklina abeh paharep-harep, nyana yang harap ngulon urang disiraheunana berarti yang harap ngetan beres mapatahan doa ai doa mah urang sarua nyarep kulon sebab Baitullah na aya di kulon abdolna tah kos kitu besi bertanya-tanya kunaon sih cenah kiai aya nalkinan osok kitu naon ngaranna nyaharep ngetan maitna ngulon kan keur mapatahan tuh hiji diu sebab di jerona ngedeng ari masyarakat anu penghadir nangtu seperti etalah Imam Subki nyaritakeun ketika dibacakeun talqin sakumaha tadi hayun daimul la yamutu biadil khair wa al-kursi qadir
kullu nafsin dha'iqatul maut fa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Udang mait nyekel tadi cak Haji Pendi, oh pae aing pae aing oh bentar jekal tadi tataba orang bakal seperti itu. Ya Haji Sufendi nyadakan kieu oh kadenge tah urang di jero kubur nulalkeun di luhur kadenge urang mah ayana di alam mulki jana di alam barzah kadenge maha kawasa Allah mun pada urang hirup makan teu kadenge tapi lantaran beda alam arwah kadenge mun teu percaya pae ge ya Allah ya Haji Sufendi uzkuril ahda alladhi kharajta alaihi min dari dunya ila daril akhirah wa hiya syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Langsung hudang cik Imam Subki udah memperhatikan wa hiya syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-ana fi atbaqi thara wa baina asakiril mauta fa idza ja'aka al-malakani al-muwakkalani bik wa huma munkar wa nakir fala yufzi'ak wa la yuribak fa innahuma khalqun min khalqillahi ta'ala azza wa jalla. Wa idza salaka man rabbuka wa man nabiyuka dan selanjutnya diperhatikan tak eta talqin. Masya Allah poek kuburanna ieu nyaritakeun poek pasti poek kajen kukumaha dek di mana-mana nang cacaang atuh tapi horenganan aya bakal nu nyaangan teh wasrajulahu bila ilaha illallah lampuna nu nyaangan kana poe kuburan dengan membaca la ilaha illallah. Takir di dunia nak sering maca la ilaha illallah minimal mata sholat tilu minimal tilu tekaburu-kaburu amat babari lempang lah dari lempang guys assalamualaikum nah batur mah wiridan aing geus keluar bari make sendal la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah beres geus sia ngan tilu ulah loba omong geus tilu ge cak kiai caang bakalna geus aing mah nurut ka kiai caang ngan metetet gitu mun cara lampu mah lampu nomor sabaraha kan sabaraha watt Pak Haji 5 watt abon teh Pak Haji bakal 5 watt atuh masa aing nonton TV berjam-jam kieu aing zikir tilu bae bangun teu kuateun jang nyaangan kuburan urang Masya Allah karim caang bakal laku la ilaha illallah mana deui nu nyaangan kuburan tahajud saat batur lelap berante capek nuka kantor nuka pasar nuka ladang dan lain-lain berbagai kegiatan ke pabrik lelap nyana sare tapi di tengah-tengah lelap na batur sare orang kuda mandi wudu tahajud batur kere orang tahajud sholli sunat tahajud Allah eta bakal nyaangan kuburan ya itu buka kaisin bolon ada tahajud tante tahajud jangan kuburan Masya Allah eta teh saat-saat batur tengah penting sare poho ka Allah urang inget ka Allah geus puguh maca la ilaha illallah tahajud gebrai caang di jero kuburan teh caang jeung loba batur ulah disangka sepi di jero kubur teh wah loba jasa loba babaturan rame alamatan mall ditanya kurang ke
Iya saya kasep amat. Kula nu salat 5 waktu teh Masya Allah. Iya nu iya. Ih kula teh ieu teh puasa. Ya Allah ya Rabbi. Iya nu iya kasep amat kula haji. Iya nu iya abdi mah zakat. Ya Allah karumpul kabeh. Iya mah sae main serang amat abdi tahajud cek teh. Tanu nya angan ayeuna teh abdi tahajud. Inu iya abdi duha. Ya Allah ayo iya abdi jariyah. Karumpul kabeh mengelilingi urang. Rasanya pilih Aisyah sah jore amat. Ipan kula anu dagang nggak bohong teh. Jadi kula. Awas ya. Iya bapak ngonapan serem amat. Atuh pan Mang Haji meuli karung di pabrik teh pantah. Aya duitna mah sakitu hayang menang barang sakitu. Ya otomatis pan kerjasama jeung satpam. Ulah kaganggu ya. Kalau kasinggung maksudnya tuh gitu mah gitu bae lana. Eta jadi batur di jero. Ya Allah ya Rabbi, geus puguh meureun polisi mah anu nyana penegak hukum tapi nabrak hukum. Geus boga babaturana bauna luar biasa. Ya Allah ya Rabbi, komo kiai nu ngajual beulikeun ayat malah geus cilaka luar biasa. Bakal babaturan anak kos sekarang itu di jero. Cak aja pengen pan unu kasepan nanti ya man. Cak jana tuh manggih kasep di mana pan aing sholat lagi hayang kalem ku tetangga sih mah. Tuh ya Allah ya Rabbi terjadi karena rasep teh Masya Allah. Bahkan aya nu geus kieu bae tah. Eta naon eta? Pamonggol. Jangan tuh jangan bongol sia. Kieu bae. Amal. Ya Allah ya Rabbi. Renungkeun ku urang-urang bakal maot. Sementara amal bakal bermunculan mengelilingi urang. Bagus kadele bagus nah karasa ku urang nikmatna di jero kubur. Jore amal urang bakal kapanggih di jero kubur ulah waka ngajembat di jembatan Shiratal Mustaqim. Ieu di jero kubur geus kapanggih urang. Masyaallah kari mantak Imam Sibaweh mawanieun jasa ditanya ku malaikat munkar nakir. Lantaran naon? Lantaran amal-amalna pohara loba di sekelilingna. Begitu datang munkar nakir nanya ka Imam Sibaweh jago nahu. Man rabbuka? Tuh dia tanya. Pensak malaikat. Man rabbuka? Sambarangan cek Imam Sibaweh. Ih, cek malaikat ieu kakarak. Mangi jelema ditanya kos. Kajet 3 kali awas yang teu bisa jawab. Man rabbuka? Dek man kalimah naon? Man. Jipan malaikat bantu mondok. Atuh bebeja ka Gusti. Aya hamba Gusti ditanya man rebuka nanya deui ka kula. Nanya kumaha? Nanya man rebuka teh mana man kalimah naon? Atuh lain dijawab. Gusti abdi mah pantu mondok. Geus amankeun hamba aing nu kos kitu mah. Datang deui malaikat nanya deui sia. Henteu. Aman. Coba eta. Masya Allah karim. Kunaon eta bisa berani kos gitu lantaran di sekelilingna tuh teu sambarangan. Coba Haji Pendi misalnya ya ditanya man rebuka man kalimah naon sih ya goblok tuh tanya ka aing emang teu nyaho sia dipiteskeun ku aing sia atunya na ge neuleukeun jana ge ulah saman-mana nya nurutan aing nurutan Imam Sibaweh atuh ulah saturutan-turutanana tah iya jadi malaikat ge atuh gempeur ka Sidina Umar mapan komo Sidina Umar mah cek malaikat isi tanya tah ulah aing sieun kulantaran tugas bebeja heula pan malaikat ge mun kana Umar punten naon kulantaran kula mah tugas ieu ditananya rek tanya aing waduh serem ka wali-wali Allah mah serem sebab Sayyidina Umar mah pan galak keur hirupna ge aya jelema salat teh cepet jasa Allahu Akbar didelegeun mah Gusti Umar disebut salat kiamat sih barang 2 rakaat salat mentana poare ya Allah ya Rabbi Gusti abdi teh hamba Gusti abdi mah menta diganjar anu loba sehingga dikasorgakeun menta bidadari nu loba abdi mah Gusti ulah ngan sakadar 70 tambahan deui dicekal we Gusti mah hei Aisyah salat kos kitu aya pepentahan loba jasa teu isin sia galak si dia Umar mah
kok mau Haji Pendi mah misalnya kepanggil ku Sidang Umar di Tajong geus lain di kieu-kieu deui lain di Tajong galak Sidang Umar masyaallah masa hirupna al faruq bainal haq wal batil boro-boro deuleu munkarat deuleu salat itidalan diperhatikeun bae ku Sidang Umar geus budak salat mah cek kajian geus lah Allah ya Allah ji kajian geus lah ai menta ablag-ablagan cek Sidang Umar ai digawe saeutik sia ai pentaan loba jasa lamun sia digawe di Haji Hoer nu tadi ceramah teh wah dipecat sia ka jeung kumaha ge nya ge hampir dipecat teh bener tah eta takos kitu tah jadi urang ulah wani menta heula ka Gusti Allah lamun encan loba digawe salat heula tahajud bangsa 100 rakaat begitu ngaji tuh diberes 100 rakaat teh aing mah samur hirup cek dina moal 20 osok 20 loba teh 10 ya Allah ya mah kuburan poek asana ieu mah kuburan poek ieu mah aduh dua ge hampir hiji dua ge nah urang geus loba tahajud cakuran sajuz dua juz mah tah maca sholawat tawa zikir kakarak Gusti cacak Gusti teu nitah menta sakumaha dina Al-Qur'an ud'uni astajib lakum meureun kula ge moal menta dan kulantaran dititah besi pajar adigu teu wauh ka Gusti abdi menta abdi mah ulah loba-loba papete moal loba-loba pamenta sakieu bae naon nu dibutuhkeun ku abdi pang ngaijabah pang nyomponankeun abdi butuh kendaraan supaya aya abdi butuh awewe atuh 2-3 mah supaya aya sekusi loba amat tah kitu Gusti abdi mah geus ulah loba-loba kabutuh pang nyomponankeun abeh tentrem ibadah ka Gusti titik beres ieu mah aya salat 2 rakaat ayo menta doa geus kaluhur deui kahandap deui can geusan keneh bae sesugan teh geus naik deui kaluhur masyaallah isi menta pohara amat hizib nasor di bawah hizib nasor turun deui hizib ripai tambah deui cak masyarakat woi sia deuk kira eureuna ieu ngadoa loba-loba leuy mah balikan deui horenganan kubur teh poek masya Allah wasirajul lahu la ilaha illallah jeung tahajud bahkan ditambahan kujang niisan jero kubur sodakoh teh bakal tiis urang nanya ka malaikat isi tiis amat oh ieu teh sodakoh mah sodakoh naon kipas teh nu di masjid masya Allah bu mun harita kula meureun sedekah aset jasa makana aya Haji Pendi mah malaikat panas amat sih aya naon ieu atuh pan kipas batur dicokot ku sia di masjid dibalikeun batur mah sedekah kipas ka masjidnya nama tukang nyokotan atuh panas bari ge loba di kamarna kipas ambal aya tah ieu tiis sedekah ka fakir miskin tiis sebabna pernah niiskeun hate di dunia saat batur panas Waalaikumsalam sanan sia aduh kula encan dahar geus 2 poe sanunita tuh jadi bebloon kuku batur lapar sanunita tek galedeg sia cek nyana aing ka dinya lain ditulungan sanunita lain deui tah isuk mah datang Waalaikumsalam enon mah cek Haji Pendi teh kula lapar di kamar dengekeun jelema mah kudu daek digawe sebab lamun teu digawe teh buktina sia lapar takos gitu makanya digawe pan jelema kos gitu mah lain butuh ceramah butuh ge sangu nya indit mah goblok aing butuh sangu di ceramahan ieu potonganna tolol coba ge ka Haji Khoer Waalaikumsalam naon kula lapar ti kamari cukup teh saboboko sabaraha urang sia ieu teh saboboko tah tanya lauk-lauk nata tah jeung isuk tah duit nata 1 juta tah cak jana mudah-mudahan Haji Khoer bisa kawin deui kadenge ku pamajikanna
tuh kan. Jadi didoakeun tiis hatena jero kubur bakal tiis. Seperti eta rumus Kangjeng Nabi nyaritakeun, Masya Allah karim. Jelema keur kasulitan, bantuan kurang ku tanaga, mun butuhan tanaga. Jelema keur panas hatena, butuh nasehatan, tiis di jero kubur bakal tiis. Jelema butuh bantuan sanggup, dibantuan kurang, tiis hatena ka bantuan, bakal rap di jero kuburan, tiis. Cacaang aya, maca la ilaha illallah, tur tahajud tengah peuting, tiisna aya, sodakoh bisa nentremkeun batur di jero kubur tiis. Masya Allah karim nikmat ngadengekeun mah. Itu ngalaksanakeun mah boro-boro nu ieu kitu bae puguh. Ya Allah ya Rabbi hese ngalaksanakeun. Ih boro-boro ka batur anakna datang Assalamualaikum. Ada apa lu? Bah saya ini dagang kurang modal. Pakai otak. Ambo cak anakna lamun lain bapak ku aing dibodem ku bapak. Panas hati anak. Geura paeh Mang Haji. Panas. Nanya ke malaikat, malaikat kok ini panas ada apa ini? Anak lu dulu minta bantuan, lu nggak bantu, panas hatinya. Sekarang lu dibuktikan jadi panas tak? Waduh malaikat saya pengen keluar lagi ke dunia, gua bodem lu. Iya sekadar rumus-rumus supaya kaharti urayan-urayan Kangjeng Nabi abeh kaharti kurang jahe masih berlapis-lapis urayan Kangjeng Nabi. Nah tilu kaopat poek teh al akhirah, akhirah teh poek sirajulahu lampu jangan lampuan, poek al amalus soleh, amal-amal soleh bakalnya angan urang. Terakhir as-siratul mustaqim, jembatan siratul mustaqim teh poek teh kadeuleun ku urang. Sirajulahu lampu nujangnya anganana adalah al-yakin, lampu na adalah yakin. Urang mun carita yakin hese, sebab kadang-kadang yakin mah lain di nu bodoh, di nu pinter ge eueuh yakin. Nu pinter teh kiai loba, tapi keyakinan mah henteu. Di antarana teu yakin karena diatur ku Allah, teu yakin karena teu yakin ka Allah. Padahal Allah teh geus ngarizkian urang. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizqa. Teu yakin ka ayat eta, kiai ge bisnis. Teu yakin ka ayat eta, ancul-anculan dengan dunia. Teu yakin ka ilmuna, atuh kos nu bodoh bae. Keyakinan mah kadang-kadang nu bodoh mah yakin. Di itu urusan Allah teh mah yakin mah aya nu bodoh boga yakin, nu pinter mah teu boga yakin. Aya nu pinter boga yakin. Boga ilmu tur boga yakin biasa. Aya lu bodoh teu boga yakin, nya bodohnya teu yakin biasa. Tapi ieu mah bodoh mah aya tapi dibere keyakinan ku Gusti Allah bakalna beda. Tapi urusanna Gusti Allah kos khusu jeung teu husu. Kiai ge teu husu bae salat teh. Teu husu. Ulama lamun cara sombong-sombong. Mengaji mending can curang husu sakumaha. Saumur hirup pasti sholat dan orang khusyuk. No. Sebab kan lain lirikan mata nu khusyuk kadeuleu. Tingkah jelema nu sok khusyuk kan kadeuleu. Ayat wah kabehan. Heula sorangan bae heula. Ayat tanda-tanda kahusuan teh ayat tandaan ulah dikira tanda. Ayat tanda jelema nu sok khusyuk jelema nu teu khusyuk teh ayat tandaan eta mah kajeun teh mun nyarahkeun ngan urang berusaha nu boga ilmu ge kadang-kadang teu khusyuk kadang-kadang nu bodoh khusyuk model mantap almarhum Abah pernah mapag hiji jelema dipapag cek urang teh tadi dipapag sonoeun amat padahal mah bodoh geus beres ngobrol bangun sonoeun teh kitu teh balik we ditanya Bah eta sono amat ih sholat dah khusyuk mainnya sih eta khusyuk kula pernah ngabuktikan coba khusyuk tante nyana sholatlah digigireunnya taraweh coba bener kadeuli lain deui sagala rupana hese geus dicaritakeun oh berarti bener khusyuk aya tah datang haji pengen datang teu dipapang ku aman dijauh kene ka mana pen geus teu kudu asup ka imah di jalan bae di jambe geus perlu naon ceukna
kayak lah ieu keur carita yakin teh pamere Allah ngan lolobana mah nu boga ilmu yakin mah nu bodoh mah carang tapi kadang aya nu boga ilmu teh yakin tapi nu bodoh yakin sejarahna ulah kudu jauh-jauh di para wali Allah di zaman kula keur leutik aya jelema pindahan ti Tanjung Priuk kemudian bebeja ka Abah menta wiridan sholawat dibere bodoh jelemana teh bisa maca Quran urut di Tanjung Priuk kemudian dibere maca sholawat sabaraha macana lamun sakurang-kurangna teh salat 11 ngan lamun kuat mah hayu bae 4444 saminggu bakal lamun kuat sapoe diwiridkeun kunyana sapoe teh 1000 kadang-kadang 2000 terus kabelah dina asal maca sholawat ceurik asal maca sholawat rembes asal maca sholawat ceurik kabelah dina ditanya tah ku abah teh kunaon ieu Pak Haji lamun maca sholawat sih kok rembes dari perasaan ayah cekena Kangjeng Nabi isi ka Kangjeng bodoh jelema teh bisa maca Quran Masya Allah bahkan pernah mimpi kapanggih jeung Kangjeng Nabi kan urang mah ieu sakitu ge dikiaikeun ku batur mana dibuya-buya hese dek kapanggih ngimpi jeung Kangjeng Nabi teh jeung kunti anak siapa sok aja ngaku sorangan atuh deuk kumaha jeung teu kuntina atuh neuk sarena ge teu wudu heula beuh komo pamajikan geus nangkarak mah teu babanyo deui datang ceklak bae terus aku mah naik kuda deuk kumaha ngimpina atuh nah iyalah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah popoek lu 5 cacaangna ge 5 gambaran-gambaranana sanajan singkat panjang mendongeng hiji-hijina jang gambaran renunganana urang ge bakal maot setelah maot ditaringgalkeun kapan ku dulur urang ku tatangga urang sorangan di jero sempit poek pasti tetapi ternyata di luar dugaan moal Kangjeng Nabi ngadawasi qabrahu Gusti muga ngajembarkeun ngalegakeun berarti aya nu lega di kuburanana nawir qalbahu qabrahu berarti kan anu caang jabal pati-pati Kangjeng Nabi ngadoakeun kitu lamun teu nya caang kuburanana nya lega kuburanana horeng tergantung amal ibadah moal kebal deui urang ge sarua sieun lamun urang nyaritakeun falu sakaligus berjamaah maot kumaha mun isuk mun pageto minggu hareup datang paeh ka urang ndek lumpat ka mana urang moal bisa eueuh jang lumpat hiji be bebekelan nu loba sakitu be ulah nyaritakeun presiden calon presiden sa puyeng nu kos harita puyeng ke mangan gontok-gontokan teh kudu geus kumaha engke bae lah ja asup ka TPS ge henteu di kumahakeun urang geus dicolok-colok ku urang memeh nyolok itu nu di imah bae heula colokan ku urang beres geus lah geus problem teh mah geus geus deuk saha urang mah kieu-kieu bae biar tenang pikiran urang ieu urang mah hayang bisa ibadah ka Gusti Allah mantep mun aku mun isuk maot tah nu dipikiran teh kos kitu kecuali cek hiji bae lamun aju dibere duit atuh lain deui mun geus dibere duit banyak mah atuh lain kos kieu tingkahna ge ieu mantap kos kieu can dibere duit iya mun geus dibere duit lamun dibere duit aju didahar jadi darah daging begitu wauh ka Gusti Allah sakieu ge urang diicip-icip dipilih-pilih hese wauh ka Allah komo lamun ngadahar sambarangan mantap dideuleu ku mata hate heula ieu beusi ngahalangan ka Gusti Allah rempan ngeunah mangeunah ieu kadahar teh jadi hahalang apa henteu renungan-renungan eta teh hanya orang-orang anu hayang dipikaridho ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Di penghujung rada rek rapih niatan paharto untuk mengembalikan perekonomian nu tadina ngiblat ka Eropa jeung Amerika nyana ndek beralih ke Timur Tengah sehubungan banyak dirugikan bangsa Indonesia dengan etakan negara dirahasiakeun artina dirugikeun arijang negara hanya sekian persen tapi dibawa ke negara itu sakitu persen
dirahasiakeun, maka kunjunganlah ke Misra, amis di jero ka Mekah nyana biasa kadeuleu urang asup nyana ka Baitullah. Ketika di Mesir bangsa Indonesia geus disetting reformasi can balik ke Indonesia nyana geus menyerahkan negara. Mudah-mudahan jigana ieu negara bisa lebih bagus. Pilihlah nu paling pinter di Indonesia, Habibi. Kakarak saminggu negara coplok hiji. Bahaya. Ya akhirnya ganti kembali datang ke Kiwari. Jadi pada dasarnya ku Pak Hartoga geus dijelaskeun negara orang cuma bahasa merdeka. Tetapi orang tetap dijajah. Mau ayeuna politik orang dijajah, ekonomi manggeus 155%. Mul amat geus kitu we pokona mah dijajah orang. Datang ke aneh balanja the cash teh bisa eta ngaranna dijajah urang ku muamalah Yahudi jeung Nasrani. Sigana urang nu dagang baheula aya Matahari, sigana urang nu dagang aya Indomaret, sigana urang nu dagang aya dan lain-lain. Padahal dikendalikeun lah ku Amerika. Makin ka dieu terus makin kos kieu pedagang-pedagang leutik mah atuh geus. Encan dibuka secara lebar tentang perekonomian geus kos informasi nu pohara. Jadi orang teu bisa semena-mena hirup di negara nu merdeka, hakikat nama dijajah. Ai jelema nama merdeka ngan negara tetap dijajah. Dilepaskan ku Pak Harto di penghujung, tetapi bangsa teu paham. Cuman memang teu meunang dibere pemahaman saat eta datang ka ayeuna ge keaslian negara teu meunang dibeja-bejakeun. Mantak mun aya nu ngabocorkeun rahasia negara tembak tempat. Cilaka ieu naon sebab mengarah kana peperangan. Mun dibejakeun rahasia-rahasia negara urang bakal muringkak bulu jembut. Bahayang ke kadituna bisa neangan sasaran tembak. Entak ieu bahaya ieu geus diantep. Aya salah saurang di negara nu bangun nyaho tentang minyak, tentang APBD, tentang anu tembak, racun. Jadi berarti negara teh jahat. Kejahatan negara leuwih jahat tibatan kejahatan kriminal. Tibatan kejahatan maling sorangan. Paling komplotanna 10. Tapi kejahatan negara mah atuh sanasional. KRT ka bawah kabeh. Jadi kejahatan teh wah lamun dicaritakeun kejahatan kudu nyaho. Aya urang waktu teh jauh sakikieu da we. Mentak geus we urang mah teu kudu nyaho, asal urang mah beteung jembluk. Seubeuh beteung ngeunah sare bisa dahar, bisa salat, bisa ngaji geus. Kitu mah. Deuk kumaha deui atuh. Deuk kumaha deui perjuangkeun kumaha geus boga settingan negara. Kitulah di negara anu teu merdeka. Jadi kuari orang hidup Indonesia merdeka, bohong. Hanya beberapa tahun merdeka. Kalau urang geus ngaromong baheula kemah dijajah deui. Siangan dijajahna melalui politik.
politik orang Islam lain demokrasi lain tepuguh kumahanyana bae nu utara atur politik triwe urang nyaritakeun perpolitikan mah lantaran diakurkeun jeung demokrasi takur diakurkeun jeung Al-Qur'an takur komunis lain aing ngomong mah demokrasi ham eta kos kitu padahal mah jang neangan kesempatan keuntungan jang nyana nu utar atuh geus pokona mah urang mah kuari ngadeketkeun diri ka Gusti Allah perbaiki ibadah urang secara zahir jeung secara batin ke kanyahoanana mah setelah urang maut kanyahoan pisan engke sabada kiamat mana nu mawa amal bagus jeung mana nu mawa amal goreng ke bakal kanyahoan mana nu bener-bener deuk urusan rakyat jeung mana nu bener-bener deuk dipura ke kajahoanana mah ketika disidang di Rabbul Jalil bari dipersilahkeun ngajembat di jembatan Shiratal Mustaqim. Terus para dai, para ulama, para ustad, tokoh-tokoh agama nyaritakeun tentang kiamat, hisab, jembatan. Terus dicarita-caritakeun kabelah dieuna nu korupsi ge nyaritakeun jembatan Shiratal Mustaqim nu maling di negara ge hati-hati saudara-saudara nanti di akhirat ada jembatan Shiratal Mustaqim jangan korupsi ya padahal nyana tak kewa kos kitu tak bakal datang ya Allah tama okos dokter hati-hati apa ya ini harus dijaga baik-baik jangan merokok ya ayeuna na katukangeun praktek ngarokok kadang ku pasien itu dokter urang ngarokok bolon ieu sarua DPR ngomong hati-hati ya cek gandat ya waduh korupsi makin menjadi-jadi gitu kene PNS ngomong tokoh di gubernuran di luhur di punclot kementerian ngomong sarua bae rame nyana nu ngomong korupsi nyana nu ngomong hati-hati nyana anu ngalakukeun jadi urang mun ngomong jeung nyararana pinteran nyana jaritakeun korupsi orang nyana eta aja cek jana nanti di akhirat ini bagaimana kata jadi waduh siksaannya luar biasa puguh hulu sia ngadak jelema kuari teu daekeun ngadengekeun aneh lurah ngomong teu didengekeun camat ngomong teu didengekeun pemerintahan asal geus ngomong bae di mulu dan teu didengekeun aya naon sih di tubuh pemerintah ku serempak amat ti Sabang sampai Merauke kos karitu meureun ku gede bohong najasa paseh ku pasehna hadis ku hadisna aya tah camat rapi ngomongna wih hadis teh ge pohara tapi tetep bae nu ngadengekeunna bool malah dihitutan kula ge sok sedih negara jadi kos kieu heran pugu kiai ge asal geus asup Golkar teh didarengekeun atuh kobonyana biangna kiai bae kiai ieu macam hiburan bae kiai ieu je mun kadengikeun ku kiai na pun sedih eta urang dianggap hiburan berarti jangan topeng berarti ya Allah asal geus asup ka Golkar bae kiai atuh geus jatuh ketiban lain tangga deui mah ketiban pohon beringin adena cenah aing mah PDI atuh PDI deui kagak adil sia bangun FPD teh aing mah PDI buas akur bae tapakuran geura kurang kula sok napakuran berarti aya dina tempat nu salah nyana teu dakwah
itu masalah suka Golkar ke Kiai Golkar mawadah asalnya na dakwah di jero partai asupnya ke PDI ulah nuturkeun aturan nu salah nyana dakwah baik salah nih mari kita rame-rame sembelih ini sapinya kita potong udah gitu ya tekan larut di Golkar larut cek kalau aing titipan aing nitipan ilmu sia aju asup ka Golkar ka ajeun aing geus mere porsi ka sia dakwah sia didinya waduh kumio eleh mio masya Allah Quran leeh kumio akibatnya ya kos gitu mendak asal kiai asup ka partai baik aju baik hiburan beyu geus teu didarengi ke atuh komo lurahna komo camatna asal camat naik we huy sakumaha ngepung puluh sarara dijai mah hirup nah ini maksudnya kuana introspeksi aya naon di tubuh pemerintah berarti kan gus gedebul jasa meureun tapi teu kabeh kitu aya lurah nu bagus anu malah mah diperhatikeun ku masyarakat aya camat nu bagus bahkan jadi wali camat nikahkeun anakna tuh gitu kaya di pemerintah ya berenang naik 100 hiji batawa 500 hiji ayalah nu bagus lah hiji bener-bener ada sieun ka Allah aya ngan teu daya teu upaya ayo badek nyaritakeun harta tentang penganiayaan rokik ya ne Habib mantap kecekul lagi mah sakadar dongeng syariat cerita agama malu jinayatil abdi ta'alaku birokobatihi harta jinaya abid etapatali karena sifat karokobahan kaabidan numandeg batali karena kaabidan lantaran atu abid nage kapan teu berdiri sendiri di bawah naungan sayyid atau kobo harta ketika abid menganiaya batur Zaid milik Umar berarti Ki Zaid abid Ki Umar geus Ki Umar ngaranna Sayyidna Gusti bosna geus Ki Zaid budakna kuari Zaid menganiaya kan nyana diadili tetep kena hukum kisos tah eta harta abid termasuk abidna nu jadi harta pengrusakanana patali kana sifat karokobahanana jadi berarti atuh teu bisa kukumaha abid mah tergantung sayyidna maka atu wali sayyidihi bai'ulah wa pida'u menang ka sayyidna ngajual abid kugara jinayat menang ditebus bil aqalli min qimatihi wa arsya ku harga nu leuwih rendah tina harga biasa jeung emboh mal karti ka jeung hukuman moal ka jeung hukuman ge sebab kula ge teu karti eta dongeng ngokos kitu ta dongeng artina kieu lamun kamari aya jelema menganiaya ngabunuh misalna
Zaid jelema merdeka ngabunuh Ki Bakar tahpan eta Ki Zaid kena sanksi eta kan sanksi natea diberatkeun ka akilahna sobah ieu mun abid kumaha tah ieu abid diberatkeun ka sayyidna geus eta sayyidna ketika abidna boga laku tade bisa dijual untuk jinayah penganiayaan anak jadi abidna jual untuk pembayaran jinayah atau ditebus dengan harga yang lebih rendah di harga dirina mun kurang embohan arsyha tuh kan kos gitu ungu-ungu kan bener di mana gitu bagus teman fil qadim biar siha nurutkan jegal qadim bahasana biar siha dengan ngembohan jual harga abid tersebut dengan harga minimal harga letik harga terendah bayarkan untuk jinayat ternyata kurang biar siha embohan pembayaran jinayat ajen lah ngerti gaya ajen antak ieu mah bebas dek hees misalna kabehan reup jeung kula-kulana lah pokona hees ya gaji teu kapake jeung eueuh jadi masa kadar koleksi ilmu ngan jadi ganjaran kos kitu horegan kos kitu urang lamun ningali peperangan Palestina ieu geus sabaraha ribu nu ditawan tawanan Gaza disebut eta kampung kelahiran Imam Syafi'i Gaza, bari Gaza. Kepedulian bangsa, kepedulian negara, anu akur negara, anu akur kuari agamana, mana kuari nu peduli terhadap serangan-serangan nu diserangkeun ku Yahudi terhadap Palestina. Eta kan dulur urang sarua. Dulur seagama nyeri urang ngan urang mah sebagai rakyat kan teu daya teu upaya kadeuleu ku urang budak ditembakan kadeuleu awewe ditembakan geus menyalahi aturan HAM nu sabenerna mah nyana anu ngahati-hati awas melangkahi HAM nyana nu nabrak kitu bae di nagaranya na kumaha nyana bae aja nyana polisina di negara teh tah ieu geus kadeuleukeun ku urang teh ditawan mumut negara nu di sisi Palestina ya Yordan ya Mesir kabelah dituna Baghdad belah dituna Iran kabelah dieu Maroko kabelah dieuna Turki geus puguh Saudi Arabia mana karena temenang ku Yahudi jeung ku Nasrani ikut campur temilu lemah jasa kan Islam padahal mun ayo kan suka perang-perang iya kan tanggung jawab kabehan perang-perang geus kabeh ulah nyana doang wawehan ieu menyana nu teu dahar kuari nu paeh kuari nu ditawan dan lain sebagainya urang sedih neule doang 1 menit 2 menit kadina selesai ada haruduk deui nyate deui hahaha deui urang ayo gua deui nyana mah di ditu ngek-ngekan tuh nu masih ditawanan buat dibere dahar bante buah kumaha di jero tawananana Masya Allah karim eta dulur urang mah rakyat teu daya teu upaya
Iya, tanggung jawab negara. Kumaha Indonesia negara terbesar di dunia, Islam terbesar di dunia, organisasi Islam terbesar di dunia. Kau memberikan spirit kanyana, kirim orang, ayo, kopral, kirim, kena parah ka ditu haba. Kopral, kirim, ayo kirim. Peduli orang terhadap tanggung jawab agama. Kulantaran di orang teh dijajah, tapi cek penjajah enak aja, ntar lu gua perangin, telat lu gua bom, aju orang bool napan ngelepot ke jero, ngentak neangan cara Bung Karno teh sekomo presiden si eta mah, artinya tuh boga wawane. Dina bab perang aja nya teu terlatih sakitu ayana bae eta ngaran-ngaran teu terlatih bakos kiai tuh dilatih di pondok pesantren selama 20 tahun 15 tahun kan jadi kiaina tenang ngariung teu dibere berkat tuh kalem bae ngariung dihina kalem bae geus terlatih kiai waktu di pondok nama syakat puasa dan lain sebagainya. Kuari kamari mah di kiai-kiai kuari mah manghaji tuh biasa bae. Geus di mamang, geus di buya, geus di kiai atuh aku sepira julukan bos gitu ieu. Lah tuh biasa bae. Coba nu teu terlatih di pondok pesantren. Coba tadinya di universitas sejuk kuari jadi kiai. Begitu diucapkeun Bapak Kiai Haji Mufti yang terhormat. Dokter Andesnya dong. Tidak terlatih jadi kiai kos gitu temenang teka bawa. Santri mah malah walaupun jadi kiai teh di buya-buya isin buat cek Allah malain buya aing teh. Di mama buah aing teh penjahat cek Allah mah. Geus bodoh sia bae. Mata takur bae geus terlatih. Batak jauh perbedaan nu masantren jeung nu teu masantren. Jauh melung di mana-mana. Tuh kiai mah disuguhan gelas tok bola lede. Isin emang aing naon ieu gelas bola lede amat. Cau nu bola lede atuh hese ngadaharna. Mbrak-mbrakeun ku nyari di dinya. Tetep bae kiai mah paling ngadahar ge 5 cau ge. Genderawot tah. Tetap kalem bae, geus terlatih disuguhan teh disuguhan atuh kos kitu bae. Ngaranna geus terlatih. Coba anu teu terlatih di pondokna. Oh iya. Oh, biasa kayak susu. Lain susu nyusu. Sugan kiai kopi ya, boleh susu aya kopi aya. Es boleh es ge geus masalah. Ayo pun ngono kopi susu, oh salah guys. Kita mah dagang di hareup. Beda pokoknya kiai terlatih waktu kos kitu bae geus biasa bae jadi mah. Ju ditadiuk da keur dihareup keur di tukang perbedaan. Sabira diuk kiai atuh lamun make di non gara-garana gelas teh ditutupan marah. Mun kitu bae perbedaan ditutupan yang teu ditutupan. Gelas du jore we embungeun. Emangnya gelas ngarobah rasa aja henteu. Mun panas-panas bae sugan ku aya gelas bagus jadi tiis atuh henteu. Itu mah takabur nah. Tuh ai kiai nu geus terlatih atuh henteu biasa bae. Bila perlu bernuk ka dinya. Ya bageula da ngangon atuh. Tenang, eta kiai terlatih gara-gara. Untuk perlu guys, kiai itu terlatih eta hayangna dimumule dan kebenarannya na ngamumule atuh masalah urang ngana selalu hayang. Tah eta ngaranna terlatih. Presiden ge nu geus terlatih bak sudah tentara gitu. Ieu saat-saat lamun batur nyerang ka urang teh kumaha? Ayo nyana. Ieu keur carita kepedulian bangsa. Negara dulur urang di kumaha kapal aya di urang
pengki aya di urang, kekuatan aya di urang, lain di urang bae di berbagai negara. Konte dijajah make aturan PBB. Tapi kan geus ribuan. Dicarita eleh, datang ka carita menang, datang ka carita eleh deui, datang ka carita menang deui. Ujung-ujungna kuari kan orang teu nyaho kumaha. Kos gitulah negara dijajah, teu merdeka. Wario, lamun misalna urang yeuh dipersilahkeun ku negara, ku presiden hasil musyawarah gebiret untuk membantu tenaga perang ke Palestina. Panglobana orang Cikupa. Bojong ngadenya. Siap, udah lalaptar. Teu boga pencat, teu boga daun daftar we. Ditanya emang sia ieu resep jasa teu perang resep. Maksudna kunaon? Daripada di dieu kreditan teu kabayar. Saya mendingan di ditu cek dia geus lah paeh geus lah. Yang kunaon? Datang ka beheung. Eta aya pelampiasan. Datang ke ditu kan jangan perawan melulu tapa. Wala yata'alaku bizimati maraqabati bilazar tepatali harta jinayat abid kala ketempuhan abid serta sifat kehambaanana menurut kaul azan wal bisa tuh pugu hirupnya nanage aya nu boga atuh komartan jadi jada mah tepat talikan nazima ketempuhan tanggung jawab teu aya eta mah kebe urusanana sayyid. Andai kata Zaid seorang abid miliki Umar menganiaya Ki Bakar, kemudian isi abidku Umar ditebus walau fada tebuslah Ibra sumajana nyana geus ditebus menganiaya kembali eta ge sarua salamahu lil bai' mempersilahkan si Sayyidna untuk dijual mangga pek atawa ditebus. Jadi cek pihak Ki Bakar terbunuh iya abid bawa dek dijual harus menyerahkan mempersilahkan atau cek Ki Umar jangan nanti saya tebus saja mangga baik. Walau jana sanian qoblal fidai lamun teama eta Ki Zaid seorang abid menganiaya Ki Bakar sameme ditebus geus menganiaya kembali ka batur Khalid. Wah jadi ieu cilaka ieu mah abid pembunuh berarti. Di urang lamun nyaritakeun kajahatan geus inggis jasa di urang ieu pembunuh karakter geus loba jasa. Pembunuh berdarah dingin atuh loba di urang. Kejahatan narkoba ambalaya kitu keneh termasuk pamalingan. Timimiti di negara pembobol pengkorupsi kemudian atuh maling nu kahandap geus mah hayam ieu domba segala hewan-hewan motor mobil ambalayah pemalingan deuk kumaha tanggung jawabna pemerintah terhadap kejahatan seperti eta nyangakeun sadaya-daya nyana nu boga strategina nyana nu boga kekuatan nyana nu nyaho kejahatan nu pohara nu paling vital perzinahan. Waduh, ayeuna nama perzinahan. Geus saya ngomong.
mantap kadang-kadang masih turun azab baik orang kakarake sebara minggu mata hujan panas luar biasa sok rarempan bab nunyin benduka Allah na loba jasa teu narurut ka aturan Al-Qur'anul Karim taya Zaid ngabunuh Bakar can ditebus geus ngabunuh deui ka Ki Khalid nah eta kumaha eta walau janasanian mun jana menganiaya kedua kali qoblal pidai memeh ditebus ba'au fihi jual ku sayyidina untuk dua jinayat atawa kaki bakar kene ngan jinayat tentang a'dha au fadahu atawa nebus bil aqalli min qimatihi dengan harga terendah wal arsyain jeung embohan kekuranganana bil qadim bil arsyain gitulah cerita tentang keabidan patali jeung perjinayatan walau a'taqahu Allah mun ditanya di ilmu ngaji naon tadi nu kahiji lah aing hese ngadongengkeun anak tama pohara atau pokona ngaji naon teu pohara hese bae geus pokona mah tanyakeun ka babaturan aing nanya ka babaturan emang tadi ngaji naon teh guruna ge teu kahartieun bangona atuh Masya Allah.